kemana? Ke warung A. Oh, Kenaos A. itu ku naon? Oh, nu kitu. Kumahanya? Gitu. Aja tuh lah. Nah, gitu. Neng apa kenaonnya? Terus berapa itu nyelenyan he? Jadi kangen neng. Hehe. Gimana ya? Aldi, 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 kamana sih tak budak ngalengit wae, jika tuyul wae ih. Tuh si Aldi, kunaon eta budak seri-seri sorangan wae gitu, masih make lo bae ih, seri-seri sorangan senyum tepuguk teh jelas si Aldi ini. Ya Aldi, ari mana teh kunaon senyum-senyum sorangan bae. Ih, kusuma gelonya, kebel-kebelannya. Kering itu Eva. Aduh, hadi teteh si kana jatuh cinta ya. Naon sih teh? Cerita wae atuh ka teteh, sanu nyaho teteh bisa ngebantu Aldi. Kayak naon emang? Bunga izin. Terus anu dua bucin kumaha tah? Kumanya? Wah, kok kumaha sih? Teteh teresep nyaho lamun serakah-serakah gitu. Nyawa teh. Geus lah, udah belikeun tarasi gitu teteh ka warung kita emak. Ih, mau tarasi. Ganteng-ganteng gitu mau tarasi isin deui. Ih, Isin kunaon? isin teh. Ih. Ya rame meureun di warung na teh mau tarasi. Atuh kajeun. Ya tarasi mah heuna. Isin. Isin naon gua? Geus gereja lempang ka ditu. Oh, ih, cerewet ke semua. Ih, Kan anakna. berwarna. Ya dah. Kamarana sih jelema rarehe amat. Pas hate aing rehe. Apa keur merindukan kasih sayang si Ida gitunya? Aing kan kepikiran ka dinya nya. Ai. Kunaon sih aing kepikiran kasih Ida bae. Aing kumaha ieu nya? Balik deui ah. Ih, kan aing kalah ka di balik di kalau tadi. Harusnya gara-gara pikiran si Ida aing ye kumaha buah ye hate ye. Kemana buah? Bara ringung gak? Ih kak, jeung Om Panjur bolak-balik bae, kosin mah jelas. Samperkeun orang ganggu. Hayu. Kalau ini. Adi bae lah. Bang Panjur. Bolak-balik bae kosin mah stres. Oh iya. Dasar dua bucin teh jelas. Bang Panjur ge teh jelas. Jelaskeun atuh. Iya Bang Panjur gitu. Nah, ieu Bang Panjur mah. Terus aing kudu kumaha? Dasar Panjur stres. Bodoh. Bede. Ayo neng Eva, yang si Ai. Kok yang si Ai sih? Kita kamari duaan bae, bobo jadian ya. Beuh, tamu sampai jadian mah. Terjasa aing lah. Mana aing ah? Tidak, aing. Wah, aing cepat menjadi si Ai lah. Aing. Aing panas dak. Ih, coba muncul jeung aing mah bahagia aing lah. Aduh. Jadi aing tuh. Lah. Jadi ini si aing. Ini jaga aing. Lihat deh si Aldi, dia lagi nangis. Mana? Itu di bawah pohon rambutan. Nggak tahu rambutan. Pohon belimbing maksudnya. Coba isi ya. Ya, samperin yuk.
Aldi, si kunang kos jelema sedih gitu. Abis nangis ya? Nah baik, aing cerik. Oh kamu sih aing cerik. Eta mah tanda beureum geus mantis ciri. Nah, hobi. Oke enjer aing. Mana aya aing cerik masalah percintaan. Emang urang nanya, mabuk percintaan. Nanya gente, nanya gente sih mabuk percintaan apa lain? Padahal mandinya anak ieu, geus ciri lain. Aing ditanya siapa? Bacot sih. Aing ditanya siapa nya? Si kunaon? Bacot Masalah sih. cinta. Cinta tadi bunga sih, tadi ngomong cinta-cinta. Sia teh jelas. Kunaon lu ciri? Pernah yang menanya mah teh si bareureum kunaon? Bukan enjer aing. Kenjir sama sakituna saya kagak mabuk lem aibon terus kayak gitu. Demi be. Kunaon sih ya? Bukan enjer aing tadi. Kenjir. Itu sebenarnya kunaon? Ada yang lebih aing ke Eva. Panas eta aing ngapatan hayam nang nguluk bae. Emang saya buka HP? Boga lah. Oh ceritanya cemburu. Cemburu tanda cinta, marah tandanya sayang. Cepat jos. Jarang lah sih dua. Ini orang tiktokan yuk. Oh, Harusnya aku yang di sana. sedap. Ih, ya neangan si Aldi ka mana nya kulila-lila teuing meuli tarasi. Mana can beberes di imah. Ih, pasti cerekanan emak. Wah. Dah. Dah. Tuh kan suara emak. Bulan, Mak. Dah. Ih, ida di dieu. Adik emak di mana sih? Kali ke tukang. Ih. Oh, masih kayak setan bae ngajublek gitu. Ih, ngagetkeun. Setan-setan sakakolot ngomong padu baik kalau saya sebut setan. Atuh lagian emang geus nyaho jalan lega ka dieu. Kunaon nyangsang di tangkal belimbing. Ayo ngan tak lewat di kita taleh pusing Koredes doang. Emang mama ganjun deh lempang na meureunana. Ih, geus tarasi banget tamu tarasi banget. Justru ida kenangan si Aldi mah di tadi mana buah meuli terasi neangan ka dieu ka ditu muter. Can datang ka mana buah. Jabe sih dengan si Padul. Amit boga emak cemburu ka anak. Ih, amit. Dal kemana deh, Ge? Kenangan si Aldi lah mah. Tunggu sayu. Nah, si Aldi sama ngapakan Panjul. Ih, Mang Panjul bae. Tuh, Mang Panjul. Adik, Ge. Adik sakit jeung. Ari mata kunaon sih? Ih, panih tahu dah saya. Aya naon mah? Hah? Aya naon? Rek nanyakeun. Nanya ke naon? Manjana kurang ke si Aldi. Ih, tadi di saung. Oh, di saung. Ih, ngecuek kayak gitu Jon mah. Teu isin tak kasih ida. Atuh ieu anak kurang. Atuh anaknya kudu isin atuh. Mak, isi ka hotel sih. Ih, ka batur. Emang geus kolot teh ku ganjeng teuing. Ih. Geus lah ida mana ka dieu bae lah, mah duaan Sudah deh. datang dua. Tuh, si ida nage indit isineun. Nah, semua ih. Ih. Isin ke batur tuh ih. Kunaon ieu? Anggap aja milik dunia berdua. Mual Ayo mana sih udah gue? Aku anak meta antar kan ngelumpak mampu Murah, kiriana. isin ke batur jeung mama. Itu kudu cek langga kajian ayo antar. Bong. Ayo. Bong Bong. Mak. Ari mah kunaon udah Mang Panjul gitu. Nyata. Mama rempong masih datang. Udah Isin atuh ka batur. Ih, Aku nahan malam ngepuk terong. emang emak geus hayang jasa boga terong. Iya, saya mau udah mangkeun mas asupannya ngomong. Ya berarti janda. Anak nuhulan emak karak mana? Mata mah hasil simpen wae. Ih, kata tangga isin ya emak. Lah ngomong. Nyata pijak kita masih Nah, balik datang. kayu. Ih, neangan si Aldi jak kesel meureunna. Budak-budak baik. Hayu emak balik lah. Ajak balik. Ih. Emak ayu ih, balik lah. Capek nyaho lempang bae. Dia apa? Itu tuh. Si Uwes ke mananya? Ih, nek nanyakeun si Uwes lempang jeung urang, si Uwes nu ditanya-tanya. Atuh biasa beh, cuma nanya doang. Ya ilah, nanyakeun anak jelema.
Naon gua teng urusan segitu nyaho ka mana buas wes. Si Ali ka mana sebenarnya tadi tang lu bae. Nyana tadi emas seri-seri sorangan siga jelema gelo. Dipirak wa di sia jelema gelo. Nyana keur sigana kos jelema jatuh cinta. Saha? Pasti Epa. Ngomong-ngomongan si Epa, geus hayu lah teangan coba. Mak. Itu si Epa aja si Ai. Ada si Aldi ka mana? Nyaho eta kunaon siapa jeung si Ai? Taruhnya dulu si Aldinya. Kan si Aldi bogokeun ka si Epa. Nyana seri-seri kos jelema gelo nyaho keur tadi. Atau karena kita mama teh nyaho, mana boga perasaan. Atuh emak teh ulah mikiran diri sendiri, tempo anak-anak. Si Aldi ayeuna keur kasmaran cinta ke si Epa. Tapi lo mah kasmaran gawe can euceur gawe heula naon. tuh mama ari ngomongkeun anak kitu, itu mah bantuan mah ari anak keur kasmaran teh. Hang sih carakan poin tuh. Bocahna Ulah mikiran mang panjul bae. kan dia. Nah, ih. Hei. Kasihan naonan ha deket saya, Pak. Sia sampai kan anak aing stres tuh. Nyangkanya sia sabatur jeung anak aing tapi sia ngadeukkan si Epa. Mau ditarasi kita dikeun balik nyaho tuh sih, gara-gara mikiran si Epa. Naon sih mak mbak-mbak tepal lu gitu. Masih Ali resepkeun si Epa. Emang Epa teh nyaho bahwa si Aldi teh keur kasmaran senyum siga jelema gelo mikiran Epa nyaho tuh sih. Si Aldi naon Epa bae. Nyaho sia gara-gara sia tuh anak aing, nyaho bogeun ka sia. Ya ilah mak karena hate mah pan besarua. Jadi kan itu nyaho lam si Ali suka sama si Epa. Apa ngomong naon? Sareuk-seuk ih lalu teh kana can gawe sababuguhan ieu di nyeun anak aing mancing-mancing. Tebalik. Kolot-kolot bogong teh. Kunaon sih ngabas eta bae? Si mah datang ke siapa wae. Tuh anak mah tuh si Ali tuh. Mak, ada dia. Naon ada dia? Aldi, di mana bae teteh teh nangguan tarasi. Aduh, wadidaw. Poan tadi. Ari Aldi waras teh. Waras satu teh. Ih, Kebiasaan. Bibitah ke luar laulan digeratah balik. galak amat, Mak. Emang tak kesel nangguan, pasti nyatu meureun. Poan tadi lewat ke warung-warung na tutup. Ulah bohong ka aing sih resepnya ka siapa? Maaf di, teteh bebeja kama. Masuk ka bohong ka aing, ya. Itu mah. Mawanian sa segede kieu can gawe can nang deket awewe. Emang geus saking bohong nyarekanan si Aldi. Tadi carek kanan kebiasaan dititah kos kieu, sia di sarwana. Tapi emang kunaon budak-budak Mang Panjul tadi teh Wah, jelas. aduh. Berarti sih emang salah. Emang wajar mas ya dengan calon bapak sih ya. Tapi kan si Aldi ge berhak mah bawa ka si Epa. Emang mantuan jangan solusi. Mohon kadinya mapan kudu didamel heula. Dengan acisna. Emang tuh kudu pakai duit, ha? Pakai korong aing ye, ngelakeun. Mama kita amat ke anak teh. Ih. Tah si Ai tah. Tanaman makan pagar. Pagar makan tanaman maksudnya. Tuh. Lo saujon mah. Naon tadi naon? Pagar makan tanaman cenah ge. Oh. Duda garing. Padu biasa ngomong. Garing mung dipoe. Poe. Garing. Sekilo dikut campur urusan orang. Macem bae. Ya. Tah buktina tah si Ai tah. Usah kojok-kojok aing. Ngaku bes ya. Hang deketin si Ida siapa menang ke sieu ge. Emang kunaon? Justru sih nan urusan aja aing. Tuh, kadenge tuh. Ngamuk teu paru bu. Boga salah ge. Lah aing lalieur ngomong sia nyawa pugu urusan aja aing ku campur we, Pak. Kamu asing jangan itu mabur sia. Nah. Saya padu bas na aing mah. Nah, terus kunaon geus tah naon si sia? Bantuan gua. Ih. Geus ulah sok budak keneh naon dua. Kan bogoh mah. Nyaho pakai cerik segala. Sampai kenapa? Ih. Ih, balik. Balik. Ih, atuh naon sih? Nah, enggak dengan dua. Anggar saya balik lah. Action. Apa sih teh? Action. Kunaon eta senyum-senyum gitu pas siga orang gelo bae sorangan. Ih, salah teu. Ibu betul lah kamu Action. Mang Panjul gitu jelas. Itu jelas itu. Action. Udah asal Mang Panjul itu jelas. Bodoh.
Action. Aldi, siapa non kos jelema ke mewah gitu. Sedih. Action. Itu matanya merah kayak habis nangis. Pakai bat merah tuh. Belum selesai. Action. Nyata matanya berem kos nanti sih. Action. Nyata matanya berem kos nanti sirik. Lalu suara mas keluar.